Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin seja medar dongeng dina carios Rawarontek karya Serat Delia. Dinu jejer, ieu carios dumasartina carita nyata, nu kungsi kajadian di hiji wewengkon, sawatara puluh tahun katukang, tapi nami tokoh sareng tempatna maahku pribados digentos, sareng tantuna caritana oge ditambihan atanapi diropea Dewi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mangga nyangga keun. Rawarontek bagian ka-opat. Teuing rek nepi ka airaha lembur-lembur nu aya di sabudi ureun dalimin, rahayatna teu weleh dibang baluhan ku rasa kasiun jeung kahariwang teh. Rai poe. Ku aya wae kajadian nu matak ngageun jeleungkun jeung nyang sarakeun ka masyarakat nu aya di dinya teh. Puguhing ari harta banda maah, sakurna nu dipikahayang ku dalimin, geus pasti kudu dibikeun. Mun teu dibikeun atawa ngalawan, alamat bakal cilaka weh, bisa-bisa nepi ka anemahan pati ka dituna maah. Anak buahna nu sumebar di mana-mana, beuki dieu asa beuki maraceuh jeung samena menang ngalakukeun kajahatana, mun aya kahayang nanaon, kuduai dicumponan ku jelema-jelema nu aya di lembur teh. Lamun ngagarong oge tara ieuh puting-puting, biurang bari aya nu bogana gemaen sikatui. Kamari mah munding wa ikin nu keur diangon di tegalan, dibawa kabeh, mangkaning aya kana limana, bari indungna hungkul, ari jang aep nu ngangona, ukur bisa corek wi bari balik, bebeja ka abapana. Pokona sagala rupa kahayang, mun sok aya nu bogaun eta kahayang manehna, pasti bakal dirampas sacara kasar jeung taralat jeung teu teung geul sagala, jiga nu manehna wisikep kituna teh.
Kitu ngenaan katelengesan jeung kabiadaban si Dalimin teh, nutuk nepi ka akiwari caan aya saurang jalma nu bisa ngeureun keun jeung ngayonan kana naon rupa ilmu kawedukana. Dalimin teh ngabogaan hiji ilmu nu ku jaman kiwari maah jarang jelema anu miboga, kasebut ajian rawa rontek, eta nu dipake sombong jeung adigungna ku manehna teh. Salian tieta oge manehna mibanda rupa-rupa ilmu aheng laina, Dalimin miboga aji halimunan, aji batara karang, jeung lain-lainna dewi. Awakna weduk teu teraku pakarang naon wae, dalah ku pelor oge ngampul awakna teh, matak pihak nu wajib geus taakeun oge, dibedil teu nerak, diasup keun kana sel, isukna geus ngalongit dewi, pan ngabogaan halimunan tea. Anak buahna, sarua rata-rata ngabarogaan ilmu kadugalan, teu tariurak dikadek, sanajan teu nandingan ari kana ilmu gegedugna maah. Ayeuna urang nyaritakeun di hiji lembur, pernahna lumayan jauh ti lembur-lembur nu sok digalaksa ku Dalimin katut balat-balatna maah, malahan geus beda kacamatana oge. Darma, saurang lalaki nu pangawakana Bangbang Sembada, di eta lembur maah Darma, pada ngarajenan jeung mihurmat, pedah lain manehna ngabogaan ilmu panemu, da Darma maah kasasaha ge teu weleh sopan, mun panggih jeung batur, teu weleh manggut. Ari kasapna, manehna jadi pagawe pabrik, jadi satpam di salah sahiji pausahaan tekstil nu aya di Majalaya. Tapi mun sok aya tatangga-tatanggana nu ngenta tulung, pasti kalawan teu pamrih, Darma daek nulungana. Boh dina urusana naon mitutulungna maah, boh aya nu kapepet teu boga beas atawa naon wae ge, ari aya maah tara ngoret keun. Tapi lain eta nurek dicarita keun maah, Darma teh salian ti jadi satpam, manehna gesok rajeun jumpa jampe, atawa nyeriatan naon wae, ku elmuna nu menang guguru keur basa mangsa lalagasan. Matak pada mika hormat oge, Darma lain jalma sabrombrong, Darma teh awakna eusi, tapi tara dijiun asa aing, cologok, sombong atawa takabur, manehna maah. Harita teh paso sore, kabeneran manehna keur libur tinu tugas, Darma keur diuk hareu peun terasna, bari nempo keun nu lalar liwat, kabeneran imahna sisi jalan. Sabot keur jongjon kitu, katempo rentang-rentang aya nu datang kadinya. Saurang lalaki tengah tuuh, buat kampret hideung, calana pangsi nu hideung deui. Tika jauhan keneh ge Darma geus apalun kanu datang teh. Aeh geuning wa, jiga nu rusuh kitu, aya naon wa? Darma, hatena jadi teu puguh rarasaan, nempo paroman nu jadi uana, nu bangun tawas, jeung bingung. Teuh, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur deui, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share oge di komen,
Manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nuto sarpuh gemao sieu emaha bakal kabawa asa ngora dewi. Kangge enu resep cerita misteri. Mangga dan bukeun leuweung larangan di channel Mang Augustin.